perkara sorana. Naon? Soalnya di nuki aya sora doser. di sini. Bot. Tah. Kayak di sini Rapli. Ini sora kayu putih. Sebut. Wah, toke, brudut. Bot. Wah, omak, beureun. Angin gede ye. Ulah kaget, Bot. Sora tutup tarason. Sebut. Uy. Naon teh belentuk kitu? Ingat deh, apa bisa dedengean itu. Sebut. Atawa manuk beo. Kompak sih teh malas. Sebut. Heuy. Gimana heuy? Sasring. Aduh. Sah, ye. Itu almarhum. Sada Kang Osin. Ngosit ke ngaruh. Penting ieu mah urang hidup pulang we. Sebut. Syah. Gimana heuy? Sasi lain. Sasring. Tong heureuyang dewek euy. Dewek keur bingung. Ah, di leuweung ge mah bawa-bawa deui. Kadekang ah. Bukan kawani ya. Keur kieu teh nya datangnya alien. Alien teh naon jo alien. Makhluk luar angkasa alien teh. Oh, turun ke dunia berarti kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana angkasa teh belah mana kadipaten. Bedi tuh. Ya nama dari alien. Tibayah teh ngulon. Oh alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Sahanya Luka teuing Kak. Sah teh nu tadi teh euy. Temongkeun wujud sieuing. Lamun nyawa. Untung nyalukan ke kajauhan harinya malah laki. Nah memang na aing teh sieun. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Hanya serang neangan lawan. Aing saumur hirup sanyaho digetih sorangan. Wah, Sok. Pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. Harus ilmu nang tanteng. oh iya ono. Emang na aing teh sieun. Kira-kira aing wan itu. Aing mah deuleu di dunya saha nu jago tunduk ka aing mah. Percaya. Di pinggandani aya jago ngaranna Gatot Kaca. Eueuh. Depak kan di ngarepan aing mah. Di Jemron ku aing. Emang na aing sieun ku Gatot Kaca? Oh, jebron ku aing mah. Cadu kudu Kecil. Heuh, aing mah jajan. Gatot Kaca teh dudungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep ongkoh. sampai rupa hade teh eta. Berehan ongkoh. Waduh. Hese neangan dudungan aing cara Gatot Kaca. Geus ya gelo. Heuy. Aya karuwaso. Geus ya geus. Kan bade ngapunten ka abdi. Nah, sia geuning ceurik teh biji cimatanyaan. Bisaan maneh. Pun bapa udur. Aduh. Naon? Pun bapa teh damang. Sakit. Bapak maneh geuning. Oh, aing teh babari jowo Cipanon. Pun teh agan. Pun bapa udu atau damang. Bagja agan nuhun agan. Anas jeung lagu Mudah-mudahan agan. Cing panjang Yosua agan peperiheun pun bapa teh damang. Anas jeung lagu sedih mengalak
ningangan sirah abdi wae. Saha dia teh. Belum usah ngai. Aduh. Hinggal lah. Mun-munan dengan nyautan ge. Geus sabaraha poe bapa maneh geuringna. Kan. Parantos sasi satengah kan. Naon panyakitna? Baru si sabelah sampai ieu teh socana. Sampeanana baru Senal oge anu hiji nomor 42, Hiji deui. nomor 73. Laras agan sanes akon-akon kelas. Sanes ocon. Pun bapa teh pati-pati ngantunkeun alam dunya ge saurna teh hoyong palai dilayan heula. Pun para gegeden maksudna mah bade nyuhunkeun dihapunten bilih, anjing bilih pageto ngantunkeun alam dunya. Wadir ke situ mobil. Teu acan tega abdi teh sing jadi budak yatim. Can siap. Acan tega abdi tega. Jadi budak baong. Salilana campelak kakolot Kan ngahesekeun ka sepuh. Kan bisa mulang tarima. Ai kolot ka jaman teh pan dompetna teh dirah-rah, teh artosna teh leuheung lamun disesakeun. Duitna dicokot ganti ku seureuh. Tong nyindiran ai. Kari bayar. Kaget kun nirahan ningali. Kaget kun nirahan ningali. Ingkang kasranok sapedaking marga. Sastra Jingga Agan semua kapiatur kan. diterima mot. Ti abdi ge teu kantun. Tarima urang. Duaan Duaan we abdi teh ulang. syukur bagja kumbayangan. Kumaha maneh meunang pansen milarian Paman Arjuna teh? Wah, lapur kan. Juragan pangaulaan teh kalau biasana pan upami bade angkat-angkatan teh pan sok nyamper ka abdi ieu mah teu aya kan. Teu koling-kolingan. Teu serat-serat acan susul ka anu pan kitu biasana ge. Biasana ge kitu. Nanging ayeuna mah Lapur ayeuna mah nya Mas Lami. Ot, Kan? maneh nyaon teu? Naon lan? Kangjeng Rama Arya oge timungul pawenang teu aya. Hulu, Teu aya geus tilu panggung. teu aya acara nya. Teu aya Pak Kangjeng Rama Arya. Maksudna milarian Paman Arjuna. Lu, nola. Tiga kieu kaayaan. Ayeuna katurup katutu bapa maneh geuring. Teu damang kan. Parantos sasasi satengah menit teu lebet cai-cai acan. Saha nu nungguan ditu? Pun biang sareng si gareng. Kitu pulang. Ai maneh teh kirit ka mana atuh? Umawi. Bade nguningakeun pun bapa teh cenah agan. Ieu mah manawi sareng manawi diuningakeun ku agan ka Gusti Prabu. Naon? Saur pun bapa teh ujang satengah teh eling. Bisi dewek isuk pageto dicabut umur. Bisi diparengkeun dewek rumpak cangin diburuan Kitu amanat teh. alias maut. Iya. Aing dah hayang panggil heula jeung nunungan. Bro. Kitu tah amanat teh. Itu amanatnya pun bapa teh mudah-mudahan we agan tiasa ngadugikeunana abdi mah teu aya piletaheunana. Bener Kang. Ajri abdi teh kan.
kiraku dunungan kedah angkat ka itu dewasa deui nya dewasa abdi teh dibejakeun ku kaula tah kitu kan saha anu diharapkeun ku bapa maneh sadayana kan si gareng mah ayeuna teh para nyin peti dumeh dunungan bade ka itu oh lajang naon peti tuh peti model ondangan teh geuning wadah amplop tong sanes kayaknya katang agan nya ieu mah kolot gering teh dikomersilkeun nya aja geuning teh kamari we da kumaha di pasihan artos geura naon ieu cenah ka itu neangan sereh seureuk urang godog urang peureuhkeun nya kalah dibelikeun useup da bapak yang teri da lain ku useup teri mah mun urang ka pasar we teh teu teri jeung urang mah eueuh da kudu dilaut tuh eta duit keur meuri martabak teh teu kacongcai tuh aya kene naon eta kitu saja bina ti palai di layar kununungan teh cenah jang meuli oleh-oleh yang martabak daing teh geus teh sagala teu asup aya anu jadi asa geus dina biwir teh cenah aing teh hayang martabak telur nya ya urang beuli we teu naon kaula teu naon lamun ka itu nuhun agan sadasana ge ya saha we anu haat kerasa ngalayan begitu sanes teh terang dunungan sadayana nuju repot ka aya di negara ye si gareng wa gara rumah dunungan dek ka dieu kan ieu teh kenteng teh dipupus-pupuskeun naon maksudna nya maksud eta WC dipenet maksudna mah hayang aya ganti aya ganti meureun ngarehab tempat nya ya atuh teu aya halanganana dina lebah dieu hayu urang ini ngana perlu ditepikeun heula ka karaton nagara Kawa Prabu mawi gitu kan manawi dunungan Gusti Prabu kersa nanging da moal mungkin aya Gusti Prabu mah lan ya pasti lagi meureun nitah kaula mawi gitu kan geus dibawa ka mana wae ubar ka Imanoe ka Tante Usuk ka Tante Yusuf ka Hasan Sape'i Hasan Sadikin meureuna ieu teh ka Empus Engkes Mas puskesmas tong dituntut atuh sia teh gitu kan Gatot Kaca saha oh pindah binakan pindah saha mereka torekan itu mun katorekan kumaha mun pegat tati koro teh duli genggerong aing kali satu satu saha ini hempeng gitu sholat di bawah lelet atuh rek diuk teh sugan teh eueuh lomang meni loba lomang iraha dek diomeanana ieu jalan ka dieu meni lomang wungkul syah Wabatara hot Wabatara wah mana itu di luhur baru nepok itu Gusti Batara Kresna alhamdulillah Gusti kebenaran aya aka apa ai Kresna budak saha cing bapana apa itu apa kena pencak kaki sia mah oh saha budak saha cing anak saha putrana bapak dalang nang Taryana jauh-jauh kan anak Masudewa jauh ulah kaget
datang neras tangan teman dewa patulingan merana kenas sayang wis kena bikin pinas sayang semah pangabaktos agar dawala abdi nuhun cepot tawala bagja teuingna asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi kahieuman bangkong kalaresana tuh akang doraka siapa kadang nuhun kumaha Gusti Batara disebut bangkong kahieuman bangkong hitam Gatot Kaca kaulah nunua mulih di mana pada angkat ke mana wah teh selenting bawa ning angin koepat bawa ning kilat bejatin mana persaya Arjuna teu aya Bima teu aya dawuh maksud gua ngalayan Yai Prabu ka karaton nagara dong ai barang dongkap kainya ujug-ujug gabrug ge tuang Rama teh wa Prabu si horeng cenah cikeneh kadatangan jelema anu mangrupakeun ua lulu kakaraton lulu maksud tujuanna wah teh cenah nginyieum pusaka layang jamu sekaligus dalam kagungan negara Wah, disangakeun gua disangakeun iya, Bang. daripada hawa mah teu ruasa Iya bagus. yakin ieu pagawean jurig anu nyiluri setan Sumarwa kalian anu newo-newo kayaan negara nepi ka kieu bener harengeng udah deh harengeng ieu kajadian netes semplek nincak semplak ya kitu salah ing paribasa sih itu diruksak netes semplek nincak waduk sebenarnya manusia ya pokok manehna nu ngarusakna sudah jantung tinggal tangan eta Gusti Batara tengah jawab ambek meureun itu dan nebo-nebo lain takwa sakitu ieu nagara amarta ieu bakal leuwih ti kieu kejadian mun urang ayeuna teu buru-buru ngayakeun tindakan anu leuwih yakin ningkatkeun kawaspadaan jeung kapermatinggalan urang neangan tareka sing langkung ketat we kabeneran mending maneh di dieu sepot umawi lalu karek ditanya kan kalau resan tepang sering juragan anu meh di dieu oge kan teu nyamper Arjuna ka maneh dina waktu mimiti ka pangeuweul umawi caya ngalihanda pugu abdi teh ngagugulung pun bapa kulan bade maot teh bapa maneh naon ai teu babari juga Cipanon eta babari juuh eta mah teuing nya mangge kasedih teh jawab Cipanon mangi kasedih teh tong borok kitu eta mah aya mangi suung buruk jo guwuh teh ceurik naon maksudna kayak teh naon maksudna kira suung ngerting cerikan dari besan bapak maneh geus sabaraha poe geuninga sasasi satengah ulah ayeuna teh parantos teh tiasa aya nu leupet tuangeun boh leuteun oge ai kapalai ageung martabak telur mah aja ngajak roti bakar gitu. jawala asta jingga lamun sia init ka pusir dayu aing teh pakaulan pati-pati ngantunkeun alam nginingakeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng meser Gusti Batara Kresna ngerakeun anak teh goblok
Tapi HP-an mun bisa dina ngomong serius kieu ulah heureuy. Teu boga tumpa-tumpa kieu eta mah. Nya teu jeung adeuh. Ada biasa anak kitu meureun. Kacerik-cerik sia teh mah komersil. Segala rupa teh jadi duit. Teu bisa adaptasi. Teu boleh jadi duit we sia teh mah tina sagala rupa teh. Benar. Daing ngopangna kikiran dah yang loba duit. Tapi teu dijabah nepi ka ieu nih. Aing geus loba aya nu maok nih. Eta teh barokah teh. Eta nu katingali ku maneh panyakitna naon? Awitna mah bulan turuwisen. Dina teh sapira tuluy hareeng. Sok ngong entok. Bareuh patuanganna teh na. Ai bareuh malah tiba heula bapa maneh mah. Nah, panginten kitu rupina. Ayeuna teh parantos sagede muk. Malihan sagede kalapa ulan. Gegerungan ulan mus-mus les teh emut di bumi alam. Ai abdi sedih teh tatacan tiasa mulang tarima we ngan ukur ngahesekeun nyapekeun ngan jadi kolot. Ai kapal lain ai abdi pangna luntang ngantunkeun lemur teh nampi utusan sintipun bapak cing cenajang pati-pati ninggalkeun alam dunya oge aing teh hayang panggih heula jeung dunungan jeung sawe anu kersa ngalayan ka itu. Si eta mah bener aya nyaahna mah gede ka bapa teh. Oh, gede. Tapi ai kercageun ngaganggu we. Heeh. Di pacilingan gara gejebur batu di baledog-baledogkeun. Atuh bapa teh ti pacilingan teh meuni rancucut. Ajuan aing deungeun-deungeun. Da kadeungeun-gedeungeun oge tong kitu atuh da pika geuleuheun meureun nya. Ate jika ari ngomong matahan bisa. Kadeungeun-deungeun sarua pika geuleuheun. Tak itu lah. Tapi kayak atuh meureun sabada rengse ieu. Gak kaca ulun. Wah, ninggal dina gambar rupiah. Naon wa? Dupi pun bapak ge hapa di layata cicing laran. Cicing heula. Nya aya nasib nu leutik. Abang purianeuna bapak aing. Ini jadi mana aya pangabutuh aing. Da biasana ge baheula ning. Hayang jadi caleg aing minta tulung. Bener akang tim sukses. Aing jadi relawan. Aing nepi ka apruk-aprukan ka walungan. Oh, bentas walungan gitu, ke kampung-kampung. Aing geus jadi. Hare-hare. Geus. Da kadenge ku heula ge. Iya musuh teh sabenerna masih kena kukulibekan aya di wewengkon urang. Leres wa. Tingkatkeun kawaspadaan. Kinten-kintenna urang mana? Teu apa? Hayang nyaho urang-urang mana nama urang tewak heula. Tanyakeun urang mana. Nah, keuni gebuga dana ku abdi lah. Kagok ara abdi. Bapak geuring dudungan eueuh. Pae gitu penasaran abdi lah. Tingalikeun abdi mah. Siap ulah nu pami kitu mah urang pilarian heula we. Ngan ieu we bapak kurunyung teh beja nya si gareng datang. Bapak geus jadi mayit. Mangganing loba pisan kahayangna teh. Oh, bener. Hayang bubur ketip. Ada sama rasa anu kering. Iya. Kinten-kinten paling mana yang musuhna? Jeung deui eta musuhna teh duaan. Anu hiji awewe. Alah. Mun geulis euy. Ini awewe kitu mah kalau ditewak. Oh, dan bagian akang gitu. Beuh teh hingi abdi bubujangan. Geus karahan deui. Geura tinggali dina gambar rupiah.
kasep dan kaca Doh. tinggali sahata anu kenlunguan ti kajauhan awewe lalaki istri wa kan ya gelis dia cicing ini gelis mah mun gelis kang agan mun goreng patut keur abdi leres mah bentukna kitu ya cepot tinggali Kita pakai anteng anting gitu. limon sahata nulunguan di hiji leuweung Cek. kuntilanak mah tapi awakna mah mulus untung kan kitu wae teh sebelum Kena awaknya. yakin kitu rupana kitu bener dawala sumuhung katinggal ke dia oge kula dawas keneh abdi mah si cepot mah tosmin naon min teh euy geus teh nyaho mah Min, mesti awas. da oge plus aing mah Oh, plus. jelas eta tah tingali nu malingna saha Cik. waduh Wah. jelema kasep we kasep ngora kene ta eta anu bisa mancala putra mancala putri jelema ieu yakin aya nulunguan aya bentukna kitu awewe wa tingali kuwa eta lajeng Prabu Batara Kresna ieu ge dudu wong samanea bisa mancala putra mancala putri leres lajeng ngagibegeun dirina ngange aji malih warna ieu ge den neraking kang ngawatek aji malih warna bendera ngawatek aji malih warna Leungit diri Nusa Rakyati ilang warna Nusa Nyata doh ieu yang ngelek jadi senopati Ingalaga waduh Gusti Akang. wih leres wa sami kitu pisan Persis bisa kieu kitu wa tah wayahna uwa tuturkeun tapi sorana mah anggar gane gini ya agar kayaknya akang deh itu mengarana ge Gusti Batara lah naon pot biasa abdi nyabak his lain yang lain. eta awak nepi ka mulus kitu Yang meni berseka Kang. jiga nona igun kamana we karep tuturkeun wa ke geus jonghop geus beunang pusakana wayahna tewak eta siap wa hayap kumahanya bapak nyetak ayo datang ka itu teh si kuburnya ayo kumaha teh Datang itu teh Allah ka mana karep ngomong teh ayo ada panjang ingetan Prabu Batara Kresna watek wantos ieu tuh wong samanea dah adi aceh kidulur Bagja tina menang di dagoan tita tadi aceh geus jadi beheung sosongeteun Bagja sembah kapihatur aceh dah nuhun rai
nyeri beuheung sosongeteun aceh kadaguan ti tatadina aya ku bagja dawuh kaulana kumaha hasil dikersakeun hasil mangga urang sami-sami ngulang wangsul ke negara keheula atuanan urang reureuh keula capek aceh ge capek wingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri ka kiri-kiri dedeh teuing adi Aceh bagja nu taya teh papadana Aceh teh sabenerna mah jadi beuheung sosongeteun ngadagoan ti tadi keke kunaon atuh Aceh teh bet ngantosan di dieu ieu teh dak ngadagoan itu sorangan paling pangawakan awewe atuh kumaha hasil jadi dikersakeun Aceh deh panginten nuju jaya urang wah kaula dikersakeun moblos ka Karaton Amarta ngabentuk wujud anu ngaran Prabu Batara Kresna deh sabab saat sana kaula ngajadikeun wujud teh di Karaton teh aya gambar Batara Kresna nyaku kaula ditiru wujudna dina implengan anu temahna dikersakeun kaula jadi wujud Batara Kresna memang bener pisan yen Prabu Yudhistira teh luar biasa ngajena kanungaran Kresna wah leres si horeng Kresna teh jalma anu berwibawa raja negara Dwarwati anu sakti mandraguna tenan bagja tina meunang atuh kumaha nya kaula teh api-api cekeng nginjem eta pusaka teh aya dina ancaman musuh wayahna PHP-keun heula we ka kaula atuh jug dibikeun we ku eta Yudhistira teh hai bagja nu taya papadan tuluy nya kaula teh miyos ti eta karaton kitu riwayatna mah jadi eta layang jamu sekali musada teh nah mangrupa pakarang sanes barang teu pira gitu barang nama teu sapira bungkusan lamak bodas ngan teuing naon di jerona nepi ka anu kieu urang Amarta mah dijieun lambang kagungan negara cenah eusina teh Pancadarma lagi bagja nu taya papadana eta nu kitu layang jamu sekali musada teh leres cikan cobi geura tingali wah tinggal lah aya geuning barang teu sapira nepi ka dipupustina ku urang Amarta luar biasa anu mawi panginten bagja rayi panginten hasiat nanya aing ngaran teh saha poho deui nah Aceh gitu iya kaula eta poho deui ai poho teh lain poho bobohongan kalau mah teu nyaho lain akon-akon teu nyaho satria keke kunaon ieu teh lamun dek pulang paling pingkeun ulah nepi ka kitu ulah nyebarkeun fitnah barina oge lamun dek pulang paling teh kudu bener-bener geus jadi ahlina teh nya ieu aing saha nu sabenerna urukan teu sakira pagiar talelu mawa Dari
nafsu kang kaki-laki-la laki-laki dan datang kenapin pinasti karsayang kena bikin pinasti kersayang lanik di pasar kena karsana tuh hebat sambil wah ya hatimu kucing anak hebat hebat penasti kersayang tomampar iya nggih ieu kajadian kieu nyaeta katingali ku Raden Gatotkaca iya nggih Nyi Roro ti awang-awang ngagunakeun kesakten ieu sinatria dijamak Ledan sampean sangka udah bisa jurik surat maka bapak paling benang euy benang kakang benang benang bangsat benang benang di mana itu di hareup oh itu ya jauh kene jauh sabaraha meter deui ti dieu 2 pengkolan 2 pengkolan deui 2 pengkolan tah ti dieu sabaraha pengkolan deui 4 pengkolan deui tong sok bararoho atuh ka aing teh geuning eta anak kabuk menurut maleret itu mah deuleu teh buledag ge beuleuh batur teh ai kasaha beuteung geunana kadunungan gan naon kagan ka dieu sia hah ka dieu sawieu sakap di dia untung rada kuatan agan aduh kaagan mah ge sawieu sagan mah da kiat ieu ganya ieu goblok teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu minta goblok kalakuan ya kan kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu saha ka sia bangsat kalak udang sia beunang yang benang beunang benang bangsat beunang benang di mana di hareup itu ya lain jengkel baru kana teu ngarti bener aing teh keun antep jengkel oh jauh kene jauh bangsat teh sama urang saurang nu nangtung nu ngagoler anu nangtung ongko nu ngagoler ongko jadi duaan duaan beledog aing beledog da ngarti aing ge piheulaan sia da jengkel da jauh teuing eta alah tanya hoan euy ah eta kan ieu notorogan sia keur goreng patut teh mah pegek beungeut beureum wak paok ongko acal mah beureum mah karena itu dagor nya euy alo eta di dagor ku aing mah wawelan sia ku waduk ku aing beungeut teh imam jeung batur notorogan beungeut teh saimang jeung batur teh iket leuheung lamun menang meuli sorangan mana menang mau geuna berarti dawara si horeng sia teh ka aing yuk eta kapangina teh dina ikat teh di kumaha tetegan kepret ku aing diluhur mode kepret abdi keur ngoraki tuh tah basa ngepret naon basa ngepret bancet nah itu di kepret bancet nu baru reungeun
kapan bansetan nuju dina batu atuh upami kitu mah penginten rai ngepret batu tak gening uninga geus tapi kepanjang persoalan heureuy hate mah inget ya ke bapak aing tuh oh nyakin tuh kau eta bapak aing teh geura sakumaha baong-baongna aing na gede hampura asa kampura bijaksana di nyeman duit tapi kayaknya kain teh nagih teu bener teuing boga bapak teh aing teh tuh bener begitu kenai antep dah kahayangna lilir yang merbang yang merbang mun kaya ngimpin sare sakedapan onggawa kebeneran siap notorogan siap geus oh cici bina-bina teuing sak waing geus teueuna eta ku kasepna lebar teh ger jadi penjahat goblok notorogan si pegek sia pegek mina si teh je ka aing atuh pegek we rek usaha pikeun ngalawan ka kaula lamun nya sampean lalaki langit lanang jagat totosan bujar dulu entong make jeung ngabongohan hei penggawa wah kita jantan gini gentleman. kumaha we lalaki sing harapan aing dek ngejat aing hei sia nu maling layang jaman ilmu sadat sasak Dioli cicing bot lah cicing haling manehot haling manehot ieu jelema rek ngalawan ka haula hayang nyaho aing sakumaha tanagana ulah diparengan ku nuduaan aing nyosa urang patutunggalan jeung kaula tong gelut aing teh hayang gelut jeung dukun si itu tuh direkan dukun kasahan disebut dukun teh ngabak kok teh si Juri luas kajar pasar liwat mau udah kasar ya nah hidup lancek sian bingak ngomong Mani kaserea teman. lain naon kahakananana teh si Eko dan di dahar sarua jeung aing nya saha sampean Gatot Kaca iya saya aing Gatot Subroto Kangen deui teman to. ngaganggu kanu ngaran kaula dina harti sampean hayang saling hareupan jeung kaula ngarti sampean wani kaing ora wani dening ngapaku lanang manana hop 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 dari ini nyanyi Sieun mah aya. lain kawas nu heueuh we wani nya singkir ya pada ayo paling pilih kirang tanaga samat abdi ayo
Menakoaci kabeh bantu dari nyem saya yakin itu bakal eleh tadi boga keyakinan lagi ayo mana wite kan kumaha ayo mare di mana bieu muawe kula ningal Gusti Batara Kresna ka mana lewasna sakila dupi agan kumaha musuh teh mebes kana Gusti mebes ka anak kumaha abus kana jero taneuh barang disekat di keplet di dieu leungit pot ka jero abus sidik ngaliangna leungit tina paningali bete ka jero pami aya lemur manu caket nanti dieu naon ngan namut urak pugu da belut teh lain pikiran teh ponoknya lain menipungsat pisan mudah-mudahan dia pacul bugu datang teh 2 meter belum jero ada berarti teh menipungsat pikiran kumaha geus kibot isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun ugi acan maka deuna deh di Wiwirang hongko manya aya jago kitu wah ya teu bisa lewat ya kan jago mah biasana mah sagolet panggil secara pageu hari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka satewak da eta meureun cenah meureun teu percaya ka si Cepot lamun si Cepot teu percaya mah meureun nepi ka kieu tak kuasa geus siap dunungan keramak ieu mah di Banyuwangi atawa menang panyokok cenah teh musuh
mana saya mah kepasean di mana-mana teh. Temakan pikiran Ngomong teh gitu saya mah. seplak paham. Sehingga pandangan mana-mana. Pandangan di mana rumah. Lah. Tekedah make jeung bingung. Gampangkeun wae cenah dah. Geus toba saya. Apaan agan teh kagungan saderek? Saderek aga nu dihanap. Emo teh ka tuang neraka. Iya. Wah. Nya aga teh pan kagungan saderek dihanap. Saha? Sabok sia we. Nah eta di banyolan wae nulungan keur serius teh. Juragan Antarja pan dihanap teh di catur pertala. Catur teh opat. Pertala bumi. Gus. Udah saya tengok yang berang. Alah nuhun kaulah teu poekeun. Nuhun. Kaulah boga lanceuk Kakang Antarja. Kakang dihaturanan linggih. Mangga jadi. Punten. Capok siapa ini? Dihaturanan linggih kan. Nah itu di banyolan wae Kakangku dihaturanan linggih kan. Waduh. Alah. Inung suku nilep. Morokan ya batur Puas. batur mah jaga ilmu. Baik. Antarja Rakana Gatot Kaca sampun dumugi dateng ngarsa. Iya. Waduh. Ngaturkeun semua faktos. Yai. Nuhun Yai. Geus piomongan we sia eta mah hirupna teh. Semah kapihatur kula. Nggih, tarima. Mun urang mah geus sakitu geus gagoler teh tuh. Kana heureuy teh. Nah, agak teh kumaha ieu teh? Ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh? Eta si tukang naon? Di tukang. Jangan main hakim sendiri. Betul aya naon? Malik sia ka itu. Balik atuh saha di tukang. Aduh. Terus. Malik. Agak siri. Daing sia eta mah hirupna teh. Ai kakarana podunungan. Wuluh. Tapi kada boga pikiran gitu. Gan. Aduh, semah kapihatur kan. Bot. Gan. Don bot. Gan. Don. Jangan balik. Jangan balik. Gan, cenah. Cager maneh. Oh, alhamdulillah ulah ari abdi mah. Pun bapa tidak bangga. Don. Pun bapa tidak bangga. Bawa deh. Nah, cenah. Bapak maneh. Cumuhun akan. Bapak tidak mangga. Berpoe. Nah, berpoe. Nah, Sabaraha poe cenah. 3 minggu akan. 3 minggu oh sasasi langkung. Deuh teuing. Nah, deuh teuing. Nah. Nyah teuing Jangan dulu. Dumawi ulang. Nuhun akan saya cerita pangkeun jeung abdi. Dibuat. Nah, diuk. Hah? Diuk. Macam lah. diuk cenah. Ayo kata. Gitu. Ai diuk di mana we gekna cenah mah. Di mana we gekna sia teh mah? Hapunten we. Rai Gatot Kaca kirang sopan rupina. Keye, aya lagi. Ayo aja. Lanjut yang ngomong ini terus.
Beli teu Kumaha anu kahati. salsewe low tong make hai sembah kapihatur Lah. Bejana mah pamane gering. Lah bejana mah pamane gering. sumuhun kulan 2 sasasi satengah Naon pajakina? Naon pajakina? panyawatna teh da bareuh kula dina juru socana palih katuhu kulan Berbuat. Bener. lah Aya diterjemahkeun. aya bener henteu geuringna leres Jadi gaib tidak malah jadi. Naon ngaranna pajakina naon ngaranna? lah Ngaranna pajakina naon? lah Udah aya juru bahasa we. naon cenah panyakitna duka julan Cok gitu kan. Dimas, Allah. Aya kajadian naon? Nyuhunkeun laporanana dupi paman Arjuna. Asan, can panggih ku ka oge. Kangjeng Rama asan dikotek tak can angeus kaayaan di jero. Di lapisan mi kaopat bisi ieu mah. Tahu. Ieu teh katurug katutu kaayaan negara. Naon deui? Nguningakeun Uas Semar teu damang. Geus apal tadi? Nyaho ke diomongkeun. Layang jamus kalimus sada nemete aya anu ngiwat. Layang jamus anu ngiwat. Dau. Pusaka lambang kanggo negara. Wih. Bener ulah. sumuhun hayang teuing ka aing mah tong nanya Susah ngejawab Kang. mudah-mudahan ya kadang-kadang moal tanding Geus rekes we. jantungeun aing mah ya Lemah jantung. Nanging dikeresakeun layang jamus kalimus sada parantos hasil di Gua Batara Kresna. Bener deui. Bener deui. Kandenan. Nuhun. Sawang zuna. eta ku ceulina juragan itu kaca meuli cepet da aing melila lambat teh Eta ku silih ajen. ku silih ajena aing mah eta kalaceuk nepi ka duh ramah tamahna ai si dawala ka aing Hormat. sajabana teh camplak teh puak paok di kaing Boga kabogoh ke dipeulaan. eta aing boga kabogoh da dipeulaan ku si eta Gua Batara layang jamus kalimus sada geus beunang deui. Parantos nanging musuhna barang-barang dicangkalak teh abus ka jero taneuh. Abus ka jero taneuh. Dau. Wih. Ka jero ka itu kadap. Dau. Tenang. Tenang. atuh supaya jelas macana uningakeun pindang naon anu di kapal teh Lain pinang goblok tenang. oh tenang baneng Waduh. Dicarekeun Pak. Jawab lagi. Lompat ke handap tenang Dimas. Sabab geus abus kana daerah kakawasan Kang. Wilayah Kang. Ngan bisi eta diudag ti handap bisi ngapung ka luhur, jaga di luhur. Siap Kang. Pot. lah Jadi dia. Jaga di dia. seperti bisul kulan Dah ada siang mana karep aing ngomong teh. naon nanyakeun penyakit bapak aing naon bisa Teuing teh dina teh sia teh. eta ku kanjang teuing atuh Asal si wang aing. Lah, siap di dia. siap Nah, eta Cepat maneh. siap lain ka Akang deh caritanya atuh. Lain bukan batur we. Ayi kaluhur. Dau akang kahanap. Ya bareng. Siap. Hayo, ya. Lain ku baroga kendaraan gitu teh mah. ai budak ka sakolakeun Budakna jujur kan. Didikan beda. taramat didikanana Budakna jujur pokok. Basicna. tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meuni Nyaan. pieuteungeun beuturutan ku sia Contoheun. dalan ceuk na pinuh ku wibawa atuh da Wah, atuh udah terhormat mah. aya ajeunana ai lanceukna ku leuheu Bari jeung bangsa gitu kan.
kurang pertikeun naon dewek anterja kuring Gatot Kaca kaca pantes adi jeung lanceuk carita nu bieu teh urang pertikeun aja ku dewek diajar kompak dewek anterja si lain Gatot Kaca sapertina gidi Dimas nyemah kuring nyemah semah kape ngageram agar meula kumaha ngageramna la Ngarasieum. ilaha illallah ngarasieum sok oh pika ceper gitu pengen ngomong panggung aya beli suara nu nyiram tuh ngan sia kapok nu nabuh sia pengen dengan dua kalian pengen mau datang deui paingan kedua kalian mah ku gamusan ini da si anak itu Dia buat tampang sok gedean volume teh sok tah deukeut euy setik deui ngan kurang bener alah setik deui teh kali naik tenagaan alah setik deui teken da bisa geura sok tah eta geuning eta powerna taikeun setik deui alah deukeut euy alah setik deui kurang bener geura sok wow sore sapi lapar nah setik naon teh naon daek sakitu heug sia teu kajeun sak dola tong nyaan sia bagi itu ah heuh atuh da nya batur ti haharagang teh kalah disuntrungkeun kemarin nyeperti kan mah da biasa da ieu memertikeun oh sok atuh da mertikeun atuh kan bae teh kudu Dimas Allahu Akbar eta genggerong nepi kaki itu turunan ti saha di sia kekeun bae mertikeun sok atuh Dimas sada sapi tong disangseurikeun wae atuh daya mah tuh karek da nyepertikeun atuh ieu aya naon kajadian naon Dimas nu mawi teh aya naon wah atuh moal dituluykeun tamat da wala atuh euy da wala sia geudeung euy mau bisa banyak ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak gede amak cing saudara aya kajadian naon da aya musuh waduh teu kebejaan atuh kakang akan ayeuna goblok nah siapa jadi amaknya kaing asa dibawanya di wara cenah muni hese sia dijadikeun duit teh aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada wah pusaka lambang kagungan negara laras ah muni sawerang sih mah eta kumake kitu keur daguan ku produser cing alus kitu kumaha acting teh nanti hayang direkam teken kontrak sagedeung dia oge ah da biasana ge ku didinya duitna nih aya musuhnya nu nyokot layang jamu sekali musadanya lu batak handap geuning apa tur mah kayak ngomong keun akak handap ye da sia lila wae geuning ku aing diborong sakalian
akan dek budak anak jung kaluhur sia kumaha kaluhurna naik ada tangga kalapa ai kanapna deuleu aing Eta ulah kumaha tuh kuring kaluhur kumaha sia ya moal rek gelok mah kitu Giri Lusi lan Paingan. Giri hartina gunung Lucy Lusi cacing Paingan nyata tersangka sarabuk sarmang yang eta teu meula nepi ka bang baraan gitu. wah Lamun teu buru-buru abus kana jero taneuh cilaka. leres tangtos bray Aduh, tangtos bakal datan nirat tangga deman ewu pagulingan rana datan nirat tangga deman ewu pagulingan rana makhluk naon ieu eta teh jaket atawa kulit? Kulit. wah Kulit. kulit duka lamun imitasi bray. Saha sampean? antarja Antarja. Urang mana? urang dieu Saya urang jero taneuh ieu. ya oh iya sampean saha ngaran Kaula iya piraku kaula kudu ngabejakeun ngaranjeng tempat. kajar mas saliwat nya nganu harti sampean anu geus nyopot layang jamu sekali musada bener Naon pencakakina sampean jeung Gatot Kaca? ceukna wah ceukna Naon ceukna teh? lanceukna belum Oh, adat urang dieu mah kitu ngomongna teh dipotong-potong. potong Ceukna aja teh. ner benar dek lompat ke mana sampean sanajan lompat ka langka bumi lapisan ke-7 diberi wae Cikan hayang yaho. sok Tegalara tega pati. aku ora wedi wah Motar. woi woi ya Allah leuwih ka ngasih mah bulan hebat ke usikna urang dieu ye benar bulan bukan teh beres den caca ku ngaludahna teh dodi karasa sia Aduh. Merempan non kaula Antarja. asaan peurah aing da kayak gitu waing bakal diborogon bakal dihaturkeun kan berwajib kanu bener-bener anu bakal bisa mutuskeun ka anjeun nah kudu dipaehan deuna Dimas ieu beunang musuh teh ieu aya naon aden abus kalau pisan mugi kadua ketenan bulan kakawasan aing ieu sia oh iya eta we kulit dina bumi teh anu baroga ilmu lina teh nya wah we tu etan teu beunang wah sia
halilu mawa Banjir tali lumawar nafsu kang kaki-gila kaki-laki gila dan dapat tapi mungkin nasti tersayang kena bikin sayang lanik di pasar kena keresna tuh hebat sambil wah ya hati pun kucing anak hebat hebat penasti kersayang to mampar iya iya ieu kajadian kieu nyaeta katingali ku Raden Gatotkaca iya iya Nyi Roro ti awang-awang ngagunakeun kesakten ieu sinatria dijamak Inledan sampean sangka budak sajurig kurang maka bapak balik benang euy benar kakang benang benar bangsat benang benar di mana itu di hareup oh itu ya jauh kene jauh sabaraha meter deui ti dieu 2 pengkolan 2 pengkolan deui 2 pengkolan tah ti dieu sabaraha pengkolan deui pengkolan deui tong sok bararoho atuh ka aing teh geuning eta anak kabuk menurut maleret itu ada gue deh buledag ge beungeut batur teh ayo kasaha bete geunana kadudungan gan naon kagan ka dieu sia hah ka dieu sawieu sakabdi dia untung rada kuat ada kan aduh kaagan meh teh sawieu agan mah kiat ieu ganya ieu goblok teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta goblok kelakuan ya kan kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu saha ka sia bangsat udang sia beunang yang benang 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 bangsat benang benang di mana di hareup itu ya Ay, jengkel, baru kada teu ngarti bener aing teh keun antep jengkel. oh jauh kene Jauh. bangsat teh sama urang Saurang. nu nangtung nu ngagoler Anu nantung ongko, nu ngagoler ongko. jadi duaan Duaan. beledog aing beledog da ngarti aing ge piheulaan sia Nah, jengkel, nah jauh teuing atuh. alah tanya hoan euy ah eta kan ieu lotorogan sia keur goreng patut teh mah pegek beungeut beureum wah paok ongko Acara mah beureum mah karena itu. dagor nya euy alo eta di dagor ku aing mah wawelan sia ku waduk ku aing lotorogan beungeut teu saimbang jeung batur teh iket leuheung lamun menang meuli sorangan mana menang mau Geuna berarti. dawara
goreng sia teh ka aing. Yuk. Eta kapangina teh dina ikat teh. Di kumaha tetegan Kepret ku aing jero. mode kepret abdi keur ngora kitu tah Basa kepret naon? basa ngepret bancet nah itu di kepret bancet nu baru reungeun kapan bancetan nuju dina batu atuh upami kitu mah panginten raya ngepret batu tak gening uninga Geus. Tapi kepanjang persoalan. heureuy hate mah inget teh ka bapak aing tuh Oh, nyakin tuh kau. eta bapak aing teh geura sakumaha baong-baongna aing na gede hampura Asa kampura. bijaksana dinya mah duit tapi kayana ka aing teh nagih teu Bener teuing boga bapak teh aing teh Bener sampai begitu. kenai antep dah kahayangna lilir yang merbang yang merbang kayak impen sare sakedapan ponggawa Beneran sia. notorogan siap Geus dieu. Oh, cici. bina-bina teuing sak waing Geus. teueun na eta ku kasepna lebar teh ger jadi penjahat goblok notorogan si pegek sia pegek ini si teh ka aing atuh pegek we Dek usaha pikeun ngalawan ka haula. lamun nya sampean lalaki langit lanang jagat totosan hujan hulu entok make jeung ngapongohan hei penggawa Wah, kita jantan kayaknya. Gentleman. kumaha we Lalaki sing harapan aing, dek mejat aing. hei sia nu maling layang jaman segala musadat sasak Nioli. Cicing pot. Nah, cicing. Haling marewat, haling marewat. Ieu jelema rek ngalawan ka haula. Hayang nyaho aing sakumaha tanagana. ulah dibarengan kunuduaan Aing nyusa. urang patutunggalan jeung kaula tong gelut aing teh hayang gelut jeung dukun si itu tuh direkan dukun Kasahan disebut dukun deh. Luas, ngabak kok teh si jurig luas. Kajar Mas Saliman. Mau udah kasarnya. Beuh. Nah, itu lanceng sia tapi gak bau-bau. Mani kasarea teman. lain naon kahakananana teh si Teuing. Jeko dan nu di dahar sarua jeung aing nya saha sampean Gatot Kaca. iya saya Aing Gatot Subroto. Kangen deui teman to. Ngaganggu kanungaran kaula dina harti sampean hayang saling hareupan jeung kaula. Ngarti sampean? wani kaing Ora wani dening ngapaku lanang wenana. Hop. 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 Dari ini nyanyi mah. Sieun mah aya. lain kawas nu heueuh we wani nya
singkir ya pada ayo Kalingga pilih kirang tanaga samat abdi ya. Menakoaci kabeh bantu dari nyem saya yakin itu bakal eleh karina boga keyakinan lagi ayo mana wite kan kumaha ayo mana di mana bieu nuawe pula ningal Gusti Batara Kresna ka mana lewasna sakila dupi agan kumaha musuh teh mebes kana Gusti mebes ka anak kumaha abus kana jero taneuh barang disekat di kepret di dieu leungit pot ka jero abus sidik ngalianna leungit tina paningali bete ka jero pami aya lemur manu caket mati dieu naon ngan namut urap
Buku udah belut teh lain pikiran teh ponoknya lain menipungsan pisan. mudah-mudahan teh pacul buku datang teh 2 meter belum jero harap teh Menipungsan pikiran. kumaha geus nyebut isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun ugi-ugi acan apa tenan Kang izin. di Wirang hongko nya ya jago gitu Wah, ya teu bisa lewat ya kan? jago mah biasana mah sagolet panggil secara pageu Oh, hari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka teu bisa ketewak bisa. da eta meureun cenah meureun teu percaya ka si Cepot lamun si Cepot teu percaya mah meureun nepi ka kieu tak kuat geus siap Dunungan keramak ieu mah di Banyolan. atau menang panyokok cenah teu musuh Oh, aduh. ya kemana mana saya teh mah kepasean di mana-mana teh Teu make pikiran situ. ngomongna teh kitu saya teh mah Seplak paham. sing ngalah pandangan mana-mana lah pandangan di mana kumaha lah terkedah make jeung bingung gampangkeun wae cuma dah geus topasea apaan agan teh kagungan saderek Saderek agan nu dihanap ada tibak-bagan. emo teh katuang raka iya Wah, nya agan teh pan kagungan saderek dihanap saha kuup sabok sia we nah eta di Banyolan wae dunungan keur serius teh. Euy, juragan antarja pan dihanap teh di catur pertala catur teh opat pertala. pertala bumi geus udah saya tengok yang berang alah nuhun kaulah teu poekeun nuhun kaulah boga lanceuk kakang antarja kakang dihaturanan linggih mangga jadi punten sabok sia we dihaturanan linggih kan Nah eta di Banyolan wae situ mah. kakangku dihaturanan linggih kan alah inung suku nilep Morokan da batur mah. puas Batur mah jaga ilmu. baik antarja rakana Gatot Kaca sampun dumugi dateng saat iya waduh Wah, ngahaturkeun semua patos Yayi nuhun Yayi geus piomongan we si eta mah hirupna teh. semah tapi hatur kulan nggih tarima Mun urang mah geus sakitu geus kagoler teh tuh. Kana heureuy teh. nah agak teh kumaha ieu teh ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh eta si di tukang naon Di tukang. betul aya naon Malik sia ka itu Balik atuh saha di tukang. aduh terus Malik agak siri Daing si eta mah hirupna teh. ai kakarana podunungan wuluh Tapi kada boga pikiran gitu. gan aduh semah kapi hatur gan bot gan don bot gan don jangan balik jangan balik gan cenah cager maneh oh alhamdulillah ulah ari abdi mah pun bapa tidak bangga don pun bapa tidak bangga Bobore Bobore ha cenah bapa maneh cumuhun akan bapa tidak mangga berpoe nah berpoe ha
kepada poe 3 minggu kan 3 minggu oh sasa silangku udah teuing kan udah teuing ya teuing jangan dulu kumawi lan nuhun akan saya cerita pangkeun abdi diuk kan diuk diuk aja lah diuk cenah Yuk, gitu ayo yuk di mana we gekna cenah mah. di mana we gekna saya tahu mah hapunten we Rai Gatot Kaca kirang sopan lebih ayo lagi ayo aja berlanjut yang ngomong ini terus Beli orang tekahan. anu salsewe low tong make hai sembah kapi hatur lah bejana apa pemane kering bejana apa pemane kering sumuhun kulan 2 sasasi satengah naon pajakina panyawatna tidak bareuh kula dina juru socana paling katuhu kulan bener bener lah Hayang diterjemahkeun. hayang bener henteu geuringna leres Jadi gaib tidak malah jadi. naon ngaranna pajakina naon ngaranna lah ngaranna pajakina naon lah Udah aya juru bahasa we. naon cenah panyakitna duka juga Cok gitu kan. Dimas Allah aya kajadian naon nyuhunkeun laporanana dupi paman Arjuna asan can panggih ku kang oge Kangjeng Rama asan dikotek tak can angeus kaayaan di jero di lapisan di kaopat bisi ieu mah tahu ieu teh katurug-katutu kaayaan negara naon deui nguningakeun Uas Semar teu damang geus apal tadi layang jamus kalimus sada nemete aya anu ngiwat layang jamus anu ngiwat dau pusaka lambang kanggo negara wih bener ulah semohon hayang teuing ka aing mah tong nanya Susah ngejawab Kang. mudah-mudahan ya kadang-kadang wah tanding jantungeun aing mah ya Lemah jantung. nanging dikersakeun layang jamus kalimus sada parantos hasil di Gua Batara Kresna beunang deui kandenan nuhun sawangduna eta ku ceulina juragan itu kaca meuni cepet da aing melila lambat teh Eta ku silih aja. ku silih ajena aing mah eta kalaceuk nepi ka duh ramah tamahna isi dawala ka aing Hormat. saja mana teh campelak teh puak paok di ka aing Boga kabogong di piheulaan. eta aing boga ka bogoh da di piheulaan ku sia teh Gua Batara layang jamus kalimus sada geus beunang deui parantos nanging musuhna barang-barang dicangkalak teh abus ka jero taneuh dau wih kajero ka itu kadap dau tenang atuh supaya jelas macana uningakeun pinang naon di kapal lain teh lain pinang goblok tenang oh tenang baneng waduh lompat ke handap tenang nih mas sabab geus abus kana daerah ka kawasan Kang wilayah Kang ngan bisi eta diudag ti handap bisi ngapung ka luhur jaga di luhur siap Kang pot lah jadi dia jaga di dia seperti bisul ulah dah ada siang mana poe ngomong teh naon nanyakeun penyakit bapak aing naon bisa Teuing tadi nanti sinta mah. eta ku gancang teuing atuh ah Asal si wang aing. lah siap di dia siap Tah eta. cepat mana siap
ka Akang nih ceritanya tuh. Lain bukan batur wes. Ayi kaluhur dawuh akang kalap ya bareng siap hayo ya Lain ku baroga kendaraan gitu teh mah. Ai budak ka sakolakeun Budakna jujur kan. Didikan beda taramat didikanana Budakna jujur pokoknya. basicna. tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meuni Ya dientengeun beuturutan ku sia contohin. da lanceukna pinuh ku wibawa atuh da Wah, atuh udah terhormat sama. aya ajeunana ai lanceukna ku leuheu Bari jeung bangsa gitu kan. urang pertikeun naon dewek anterja kuring Gatot Kaca Atuh kaca pantes adi jeung lanceuk. Kau diajar carita nu bieu teh urang pertikeun aja ku dewek diajar kompak. dewek anterja si lain Gatot Kaca sapertina gidig Dimas nyemak kuring nyemak semah kape ngegerem Negara meula, kumaha ngegeremna Ngara la sieun. ilaha illallah karena sieup. Sok. Oh. Heh. Pika ceper gitu. Pengen ngomong bangun. Ayo beli suara nu nyiram tuh. Hei, ngan sia kapok nu nabuh sia. Pengen dengan 2 kalian. Pengen mau datang deh. Paingan kedua kalian mah ku gamusan gini. Da si anak itu. Udah buat tapaknya. Sok. Gedean volume teh. Sok. Tah deukeut euy. Setik deui ngan kurang bener. Alah. Setik deui teh kali naik. Tenagaan. Alah, setik deui teken. Da bisa gara sok. Tah eta geuning. Eta powerna taikeun. Setik deui. Alah, deukeut euy. Alah setik deui. Kurang bener gara sok. Wow. Sore sapi lapar. Nah, setik naon teh? Naon? Daek sakitu heug sia teu kajeun. Sok sia. Dora tong nyaan sia bagi itu ah. Heuh, atuh da batur ti haharegang teh kala disuntrungkeun. Kemarin nyepertikeun. Kan mah da biasa da ieu memertikeun. Oh sok atuh. Namertikeun atuh kan bae teu kudu. Dimas. Allahu Akbar. Eta genggerong nepi kaki itu turun nanti sehari sih ya. Kekeun bae mertikeun sok atuh. Dimas. Sada sapi. Tong disangserikeun wae atuh. Da ieu mah tuh karena da nyepertikeun atuh ieu. aya naon kajadian naon Dimas Nu mawi teh aya naon. Wah, atuh moal dituluykeun. Tamat da wala. Atuh euy da wala sakedeung euy. Moal bisa banyak. Ai kubatur butuh ataun kitu gede amak. Gede amak. cing saudara aya kejadian naon saudara Aya musuh. waduh udah kebejaan itu kakang Apan ayeuna goblok. Nah siapa jadi ambeknya kain. Esa dibawanya di wara cenah. Muni hese sia dijadikeun duit teh.
aya nurek nyanak layang jamu sekali musada. Wah, pusaka lambang kagungan negara. Laras ah. Ini sawerang sih mah. Eta kumake ah. Kita keri daguan ku produser cing alus. Kita kumaha acting teh. Nanti hayang direkam. Teken kontrak sagedeung dia oge. Ah, tapi biasana ge ku didinya duitna nih. Aya musuhnya nu nyokot layang jamu sekali musadanya. Lumpat ka handap. Geuning apa? Tur mah kayak ngomong. Keun akang ka handap ieu. Da sia lila wae. Meuni ku aing diborong sekalian. Akang dek budak ka handap, jung. Kaluhur sia. Kumaha ai kaluhurna? Naik. Ada tangga kalapa, ai ka handapna deuleu aing. Ah, eta. Ulah. Kumaha tuh kuring kaluhur? Kumaha sia ya. Moal rek gelok mah kitu. Deui. Giri Lusi lan Paingan. Giri Hartina gunung. Lucy Lusi cacing. Paingan. Paingan nyata tersangka sarabuk sarmanya eta teu meula nepi ka bang baraan ieu. wah Lamun teu buru-buru abus kana jero taneuh cilaka. leres tangtos bray Aduh, tangtos bakal Datan nirat ngademan ewu pakulingan rana. Datan nirat ngademan ewu pakulingan rana. Makhluk naon ieu? eta teh jaket atau kulit? Kulit. wah Kulit. kulit duka lamun imitasi bray. Saha sampean? Antarja. 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 Urang mana? Urang dieu. Saya urang jero taneuh ieu je. Oh iya Sampean saha ngaran? Kaula? Iya. Piraku kaula kudu ngabejakeun ngaran jeung tempat. kajalma saliwatnya Nganu harti sampean anu geus nyokot layang jamu sekali musada bener. Naon pencakakina sampean jeung Gatot Kaca? Ceukna. wah Ceukna. Naon ceukna teh? Lajeukna belenggung. Oh, adat urang dia mah kitu ngomongna teh dipotong-potong. dipotong Ceukna aja teh. Ner. bener Dek lompat ke mana sampean? Sanajan lompat ka bumi lapisan ke-7 diberi wae. Cikan hayang yaho. Sok. Tegalara tega pati. Aku ora wedi. wah Motar. Woi. Woi, ya Allah. lebih ka ngasih mah bulan Hebat kieu usikna urang dieu ye. bener bulan Alah. bukan teh Beres den ah. cacaku ngaludahna teh Dodi Karasa sia, aduh. Merempan non kaula antarja. Asaan kurah aing da. aya kitu Waing bakal diborogon, bakal dihaturkeun kana berwajib. Kanu bener-bener anu bakal bisa mutuskeun ka anjeun. Nah kudu dipaehan deuna. Dimas, ieu beunang musuh teh ieu.
naon Aden? abus kalau pisan mugi kadua Ketenan bulan. kakawasan aing ieu sia Koyo eta we uli dina bumi teh mah. Ai nu baroga ilmu ulina teh nya. wah we tuh etan teu meunang